Mang kenaon Mang? Hai Jai, biasa we keur nyore ya. Si Balong nongkrong. Hayang kadinya jalan mana kadinya na Mang? Sok we atuh. Mana eskalatorna? Iya wah. Eskalatornya ada anjir moal. Tuh ngajol si teh Pak Jai. Oh nyanya. Sebal teh anjir. Betahnya Mang nongkrong di Balong mah. Betah ka Cida Jai anjir nongkrong di Balong kieu mah. Sore-sore kopi hitam ditemani oleh DJ Samsu Reptil. Kenikmakan yang hakiki nu kieu teh Jai jang urang mah. Moal diical 13.000 ge aslina amang mah. Aya nu lebih betah Mang dibanding di Balong. Di mana? Di kuburan ning nu marawat ge teu baralik deui. Terus aing kudu maot heula nya. Meh bisa nongkrong di kuburan. Monyet ku aing budak rempag skehead. Anjir si eta. Mang, alus ieu janggot. Alus pisan Mang. Alus ka Cidayeuh mah juga bulu domba Mang. Alus anjir juga bulu domba. Ya emang geus ih. Aing segala pisan di ome itunya. Hayang kitu kumaha di Mang? Saya kira. Heeh. Ah, ieu teh make timunding baheula teh kieu. Atuh bau meureun Mang kana irung da deukeut. Wayahna we bau saeutik mah jadi. Hop, ya gas gandeng. Anak ngomong jadi siapa bibi? Rek ngomong naon di bibi? Nggak jual barang bekas kemana di? Atuh gampang, ayeuna mah jual barang bekas mah. Tuh, toko online oge narimaan eno barang bekas. Pasar loak. Gampang ngajual naon di bibi? Nggak jual helikopter nah minusnya lo meni luhur sok paro mesinna. Boa ebah. Balik ya. Mah balik teh ngekeun lagi kieu. Kola Mang. Boa ebah. Lah geus atuh pangajualkeun wa ka ditu. Di lamun motor atau mobil. Lamun keur maju terus mesinna parem. Leheung. Teu naon terjadi masalah, tapi pan ieu mah helikopter bi. Nya, kabayang beureun geus di luhur helikopter. Terus parem mesinna bi meureun murag. Malodar eta penumpangna meureun. Aing bibi aing ieu. Jeung bari oge ti iraha bibi boga helikopter. Geus saminggu kok Di mendi. Kok eta? Boa ebah. Nu kitu mah talaktor bi. Talaktor ti iraha nu kitu jadi helikopter atuh. Ampun teuing. Aing mah capek ngobrol jeung ebah mah. Ini kabeh-kabeh bawa ebah. Dia deui. Ari bibi kasaha atuh ieu nya? Bawa abi. Gejana kamari maneh ribut cenah jeung si Ustad. Brad. Masalah naon deui maneh jeung si Ustad? Kapan si Ustad teh nanya ka orang teh. Mau cenah. Gala. Nah itu merelong kana senal urang anjir. Naon pada sisirangan kumaha? Hampura tara si Brad mah nya tara nukeran senal di masjid balik Jumahan tara. Si Salemo mah minang. Ieu mah caritana kamari meuli urang 2 pasang sekaligus 2. Ngaborong eta dina karanjang koneng tah. Hayang kapake 2 nana, utak dipake 2 nana najan sisirangan ge bae. Ya, bisi teu percaya sok tingali na karanjang koneng tah. Lain ti masjid. Hampura. Kieu ge. Terus kumaha? Si Ustad teh nanya ka orang teh. Mau mana daek teh asup surga cenah. Ya terus naon anu salah anjir ajeng pertanyaan si Ustad eta. Urang mah teu jadi masalah, Brad. Kan si Ustad na we. Kan kurang teh dijawab. Urang mah moal wakatan urang teh. Betah kene di dunia sok we Ustad daek teu lama. Kitu kun kalah nyereng si Ustad geura. Cek aing ge omongeunna si Saremo anjir. Geus nyaho Ustad teh panah teh geus aki-aki si teh. Kasinggungan bae. Maneh anjir eta tah anjir jawabanna pi omongeun si ieu. Parah anjir Saremo ieu. Ampun teuing.
Lain berat aing mah euy asal ngimpi sia aing panggih deui jeung maneh euy. Aya meureun 300 tahun setengah mah meureun nya urang tuh panggih. Ini sakedeung nah. Asli lah maksudna mah. Lain teu paham aing mah euy ku di dinya euy sangkilang geus lila urang teu panggih teh nya. Tapi beungeut tah masih kena kieu mana. Kumaha kitu? Butut nya. Ieu teh Brad geus menang edit. Pangalusna ieu teh. Sudah ngedit sakieu. Geus alus. Kabayangnya can diedit baheula anjing dia kieu. Ruksa kabayang anjing. Geus lah. Ayeuna mah tong ngomongkeun beungeut ya guys ya. Da, aya ngomongkeun beungeut. Ayeuna mah aing hayang nyaho usaha di dinya kana naon? Jual beli toke. Jual beli toke. Jual beli toke. Emang mahal eta toke? Lah salah Brad, keur mahal harga toke. Kok beneran atuh anjir aing ngagunuk. Anjir pagujud eta toke aya mur 2 siki mah. Pagujud 2 siki. Aya sabaraha emang hijina toke eta? Tapi nu bersertifikat tokena. Oh sabaraha hargana? Lamun toke eta urang ngajual toke 100 juta ku saya dibeli. hiji Hiji mun sertifikat. sertifikat. Oh, teh toke sertifikatan mah imane. Ya, lauk arwana aya sertifikatan. Nya, ucing angora atau ucing petnos aya sertifikatan. Da eueuh atuh toke mah imane. Pan meureunnan ari imah mah aya sertifikatan. Nih. Siapa anjir jual beli imah anu aya tokean meureun lain ngajual toke atuh teh. Anjir si ieu. Geus lagi anger we anjir empang punya aing anjir rek cager si ieu. Ampun teuing. Mang. Nya teh mang harus dipacok orang hejo. Iraha kajay? Tadi cenah di kebon. Terus kumaha tuh? Eta kumaha tuh, Mang? Kudu kumaha tuh? Dipacok orai mah teh. Kudu lagi dibawa ke rumah sakit, bal telat saeutik maot sih dipacok orai mah. Ah, kadar si orai hejo, Mang. Orai hejo mah malah bisa nanaon. Tuh bisa ngusep-ngusep acan orai hejo mah. Dak rempag anjir. Ya terus lamun misalkan dipacok kudu bisa nguseup tah model si moal. Bakal maotnya. Moal paling rabies. Lain berat ieu tahun beki dia ekonomi beki seuseut Gusti ting aing. Heeh, puguh. Geus bingung atuh da ayeuna mah pangusahaan jo. Urang mah ngutuyul lah. Geus gagi celak deui si ieu sirahna anjing. Ya, ngingu tuyul mah minimal boga pamajikan teh. Da kudu disusuan tuyul teh. Ai maneh disusuan ti mana? Ai maneh teh boga pamajikan mah teh. Itunya gampang berat. Kayak meuli susu formula di dot. Pondok teh ayo pamikiran. Ih, Anjing, ponok cenah pamikiran. Tah awak sia ponok tah, sirah wa beheungan sia mah 3 bangkong. Macan menang pagawean keneh mah. Encan berat nganggur wae urang teh. Geus we atuh ngilu ka si Dede Inun ka itu ka Cianjur. Rek mah Gawe jadi relawan sih di Cianjur. kemarin lah sok lah urang di lah besok. Jadi kemarin teh nelpon si Dede Inun teh. Jadi Cianjur teh pan di penangkaran buaya teh lalu pas teh buaya teh ayeuna ka pemukiman warga. Nya, eta kan membahayakan bener teh. Jadi di ditu teh si Dede Inun teh kakurangan personil. Gitu ajang ningker buaya. Tah, lamun misalkan didinya daek ke daripada eueuh gawe, bener teh datang ka itu atuh jadi ibadah lumayan bener teh. Gitu aya gunana hirup teh. Kayak orang telepon. Ya, Tapi urang bagian naon kieu itu bingung euy. kamari mah ngomong nama si Dede Inun teh bagian ieu cenah euy, anu kurang teh eupan. Eupan para buayana. Kela. Lamun urang ka ditu dijieun eupan. Kumaha ieu teh kumaha bisa salah? Heeh. Urang jang eupan. Heeh, eupan. Diparabkeun urang ka buaya. Heeh, da ayeuna buaya moal ngarumpul atuh anjir lamun eueuh eupan mah. Ari mana teh kira-kira?
Apa orang teh jelema, Brad? Jelema orang teh. Manya aing para pun ka buaya atuh modar kehet teh. Kira-kira geus kieu ayeuna mah. Ini tidak ini. Ya, Mending ini cek aing. lah tong wakang ngusir. Pusing aing ngari-ngari teh. Ya. Pan ngaranna oge cek urang ge relawan, aya relawan mah paeh ge teu jadi masalah. Astagfirullah. Rela. Da urang teh yang kena hirup atuh, Brad. Nah, hari dinya manya aing ekdakan ku buaya. Tadi aing aki-aki teh. Heupuh. Mesin itu, mesin itu. Pusing aing ini sia, ini. Nah, ku aing mesti dipek-pek sia. Nah, ku aing mah. Gabah aing geus rido-rido ikhlas aing. Jadi relawan. Kari-kari diparabkeun sia. Kali dipek-pek ku aing tinggal teh sia. Pusing ini. Duduk aing. Ekon deui sia, ekon deui. Aing pusing-pusing kieu. Henteu. Ieu mah ngajelaskeun deui, jadi memang jadi inun teh butuh parab anu rada liat, jadi henteu gancang beak itu pas dironyok ku ya teh. Jadi kan sistemna kieu. Jadi diteuneun tah didinya teh nya di kandang perangkap engke teh arasup ka buaya kainya ngarogrog didinya. Ngajejewet didinya. Jadi nu semulia halus. Ini sia aing nafsu, ini sia. Moal itu moal. Moal sia. Ini sia, ini. Moal jadi Ini mah aing pek-pek sia. Kabur aing amok ya. Dek, teu jadi dek. Mungeun.